Kalau orang nu iman 950 tahun. Ya Allah, ya Rob. Udah maka karak balik masantren mege balik ti Al Azhar ti Misro. Amis di jero. Atau balik masantren haju dakwah ka karak teu ditanya bae ku tatangga haju panas bae ulah tenang deuleu Kangjeng Nabi Nuh. 950 tahun eueuh nu iman. Tenang bae urang ka karak teu ditanya bae mah. Mulai hiji 2 10 nu teu nanya. Urang endeu ka masjid dijagaan ku jelema. Melok ya keneh jalan. Teu meunang ka masjid eta mushola itu. Terus bae tapi urang mah dakwah terus. Tenang. Ulah haju ka karak ge urang ngamimitian dek dakwah di imah. Anu nyingsik. Duh jagena aing. Lah aing malah pindah bae teh kana. Ka mana sih dek pindah bakal kitu deui bae. Kitu bae teh baca cobaan ti Gusti Allah. Cobaan ti Gusti Allah. Nah, nu batak tenang Kangjeng Nabi Nuh dakwah 950 tahun tapi nu iman. Kumaha akhirna? Masya Allah karim dikerem Turki sampai Suriah Baghdad eta kereman di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkeun kurang Turki kan satu jazirah daratan di Turki terus ke Iran terus ke Baghdad terus ke Suriah eta negara-negara Rasul teh di dinya. Ah eta dikerem liput gunung dikerem gara-gara teu iman ka Allah teu iman ka Rasul. Hiji apakah encan datang berita eta kadengen teu ku ceuli sih urang mah ge ku ari anu sakieu jauhna zaman kadenge ku urang ti kiai-kiai ngadenge urang masyaallah. Hiji 2 wa'adin kaum Ad. Apakah encan datang kitu ka para munafikin teh berita-berita jelema-jelema memeh aranjeuna yane kaum Ad. Kaum Ad teh kaum Kangjeng Hud alaihi salam Yaman dimakamkeun di Yaman. Aya urang lamun ka Yaman teh makam Kangjeng Nabi Hud. Bisi ente dek milu daftar ka ku. Daftar hayu ka dieu.